Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sunga tarung jadi bekinari karena perhatian Narasanti anu ngabandungan karena eta kejadian sanajan dihurup kedua orang lawan anu tahapan ilmu silatnya teu bisa dianggap enteng tapi nang bule tetap mampu ngimbangan dua orang lawana dina sajroning tarung harita nang bule anu merhatikeun kana tata gerakna Kiswanti Beksarwa jeung tata gerak ilmu silatna Kirantis putri iblis Marakayang. Harita nang boleh jadi kahudang ingetanana. Waktu Kirantis bisa ganti Jirim jadi Saraswati. Walboa Kiswanti teh Kirantis. Anu matak sandika kudu leuwih diheula dirubuhkeun ngarah bisa mastikeun ngabuka kaayaan anu sabenerna saha Kiswanti. Kitu jalan pamikiran nang bule dina waktu harita. Sanggeusna talung lumangsung sababaraha jurus panarajang Kiswanti taya anu bisa kena kana sasaran. Sedengkeun panarajang Sandika satiap dibendung ku anu jelawan ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Harita nang bole aya kasempatan pikeun ngasupkeun runtuyan panarajang na ka Sandika. Sauhyuk kelugas. Geseh waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngabendung panarajang Sandika. Harita nang boleh ngasupkeun panarajangna kana anggota badan nu jailawan. Anu paling akhir mangrupa peupehan kana putri lawan. Celak sakyuk kebergas. Panarajang kana dada. Sakyuk kebergas. Panarajang kana caleham dipungkas ku peupehan kana putri lawan. Sakyuk keberod. Sandika ngagerunahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang jengkang kedebut Sandika rubuh maring lemah dina kayaan teu ingat di bumi alam. Datang panarajang Kiswanti trilat nang boleh pindah tempat mancu dina tangtunganana di tempat anu kosong. Asok rek kumaha maneh ayeuna Kiswanti. Si Sandika geus dirubuhkeun ku aing. Masih kene sanggup neruskeun tarung teu? Sanajan Kiswanti alias Kirantis geus kaeuntepan ku perasaan sentar hatena. Ningali Sandika geus dirubuhkeun. Tapi masih kene penasaran siga nama harita maju dina rajang bari ngagero. Aing masih kena sanggup nuskeun tarung nang bule. Tadah sia. Heya. Jurela cidung Kiswanti alias Kirantis maju dina rajang. Nang bule geus teu nyingkahan panarajang na Kiswanti, tapi ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Apa tuh?
samemeh nujai lawan ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang balukar tina bantrokan kakuatan tenaga lapisan harita kacepetan gerak panalajang nang bule geus teu bisa disingkahan ku anu dilawan. Sat hiuk brodes. Setan Kiswanti ngageros semua cerit nahan ka nyeri saterusna ngacengkang ka tukang. Kiswanti rubuh maring lemah. Saterusna jerimna balik ka asal jadi Kirantis putri iblis Malakayang. Ningali kana parobahan jerim Kiswanti jadi Kirantis, harita Rasanti puguwe jadi kageteun. Nang boleh mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun ka anu dilawan terus nyalita. Maneh deui geuningan ieu si brewek ngenglet. Anu ganti dirim jadi Kiswanti teh Kirantis. Maneh rek ngaruksakana hubungan bibi aing jeung Mang Aing Sandika, ha? Maneh bener-bener kurang ajar sia. Dina waktu nu ka tukang jadi dini aing Ambu Saraswati tu gablok kakengos ya. Otaknya sali corakeun jeung otak unur-unur sia teh blekok anjir teh kudu parupa pisan wani ganggu ka keluarga si Rawin hasok hudang sia tong pepurungkutan sia bisi layak bobokong teh ku aing tarung sapaehna sajeng aing Kirantis si putri iblis Malakayang. Kirantis putri iblis Malakayang ngorejat hudang. Netep kanang bule betus nyarita. Pikir anu kadua kalina maneh unggul nang bule. Aing teh masa eleh jajaten. Masih kena aya waktu jeung kasempatan anu sejen deui sia. Pikir nuruskeun ieu tarung. Jelas maneh kudu nyaho nang bule. Kaayaan Sandika aya dina pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa. Si Sandika mah bisa dipulihkeun kaayaanana kajaba teh ku deui aing. Hayat. Jorelat cidung Kirantis ngajorelat tinggalkeun eta patempatan. Sangeusna Kirantis ngejat ninggalkeun eta patempatan. Harita Rasanti masih kene cicing di tempatna. Bisa ngarti ayeuna makayaan parobahan sikap Sandika anu dipikal cintana teh lantaran pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa anu digunakeun ku Kirantis putri iblis Malakayang. Deng keunang bule anu geus leler amarahna. Harita pulih deui kayaan deurina jadi normal deui kana karakter eyang buana putih, sikap jeung caitanana jadi tenang. Rasanti datang nyamperkeun ka tempat nang bule. Sangeusna deukeut bari ngareret ka lebah Sandika anu ngagoler tatan sadar, harita Rasanti terus nyalita. Kumaha atuh ieu kayaan Mang Sandika teh nang? Masih kena tatan sadar geuningan. Duh, bibi salampang oge nang, bisi kumaonan. Duh. Teh kedah salampang bi anti lah, bi tenang. Abdi ge dasareng ukuran dina nibankeun panalajang anu ngabalukarkeun catur di jero nu parna bi. Moal. Margi abdi ningali tata gerak ilmu silat Kiswanti bersama sareng Kirantis anu harita tos merdaya abi dina jirim Ambu Saraswati teh abi. Jadi si Kirantis anu jadi Ibu Saraswati teh nah kumaha kitu kajadianan harita anu kaalaman teh nang? Harita kunang bule terus dicaritakeun sagarupa nangeunaan kajadian waktu Kirantis dina jirim Saraswati kalah karek ngabinasakeun dirina. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun ngeunaan kajadian sababaraha poe ka tukang. Harita nang bule mungkas kateranganana.
jantan gitu anu karanapan ku abi teh Bianti. Aku rupa-rupa pisan we si belewek ngelir banyak. Aduh, cukup hante. Rasanti naik napas panjang, balik terus nyelita deui. Jadi mun kitu mah atunang Manglika teh itu salahnya nang. Sabab perubahan dari nate lantaran pengaruh kekuatan ilmu penggendang jiwa anu digunakan ku si Kirantis. Tapi Bi anti mah tetep bingung jeung salampang ya tenang. Nah bingung salampang kumaha kitu ari Bi anti. Coba jelaskeun Abi. Tadi sampe ngejat ini si Kirantis apa nyarita kayaan Manglika teh moal bisa dipulihkeun. Mulain kumanehna dari kayaan Manglika teh mun kitu mah masih tetep aya dina pangaruh kekuatan ilmu penggendam jiwa nang. Sok we pikir kunang boleh nah urang bakal aya anu bisa gitu ngabebaskeun Manglika tina pangaruh kekuatan ilmu penggendam jiwa nang. Nang boleh ngahulang sakedeung siga nu keur mikir terus nyarita deui. Anu disaurikeun ku Bianti memang leres Bianti. Namun keun heula we lah masalah eta mah nya Bi nya. Da abdi ge mah cicingeun Bi. Urang emutan deui we Bi. Ayeuna mah ke upami Manglika tos sadar deui urang ngabujeng ka tempat leuleuhna Ibu Ayu sareng Manggali nya Bi nya. Mohon da abi ge tengah aja dugi ka ieu patempatan teh Bi. Kawitnya mah mung saukur tama kesel we abdi teh jelong-jelong. Buat dugi ka tempat kajadian kitu Bianti. Aipet teh Bianti nuju tarung sareng Manglika geuning ari dikira teh latihan kitunya Ibi sareng si Manglika teh. Waktu Sandika sadar tina kapiyuhanana, harita kayanana tetela masih aya dina pangaruh kekuatan ilmu panggendam jiwa. Dina sajroning lempang diajakan ke tempat leureuhna Ayu Manganti jeung Manggali teh teu eureun-eureun sasamat ka Kiswanti. Sakapeung deui nyaritana henteu paruguh teu beda we ti anu owah. Uguh we Santi jeung Nang Bule jadi baringungeun ningali kayan Sandika anu saperti kitu. Urang tinggalkeun heula kaya Nang Bule baraya ye. Kayaan Nang Bule jeung anu sejena. Caturkeun harita jaka Sinangling waktu teh pika kampung Gajah harita teu kudu hese. Neangan padumukanna Sugarba. Sakabeh warga eta lembur geus carahungeun. Barang tepi ka pademukanana Sugarba harita kaleta ngajak Sinangling dibagiakeun ku Jarakamba jeung baturna anu pangawakana leuwih keker tibatan Jarakamba. Malah ilmu silat mah leuwih punjul. Katelah Liman Barus si Arit Sakti. Harita jaka Sinangling nangtung di buruan imah. Jarakamba jeung Liman Barusi Arit Sakti datang nyampeurkeun ka tempatna jaka Sinangling. Samemeh jaka Sinangling nyarita harita geus dipilaan ku Jarakamba. Pangih deui urang ge dieu jaka Sinangling. Hebat oge Andika euy. Sabab bisa datang tapi ka dieu. Kapadumukanna Den Sugarba dulungan dewek. Jeung ieu Liman Barus si Arit Sakti. Ceuk Jarakamba bari ngarered ka Liman Barus anu jadi baturna. Jaka Sinangling netep antep ka Jarakamba betus nyarita. Tetela anjeun geus calicang di Jarakamba. Kalah kata jadi rek ngajalankeun atawa ngajajabkeun kuring ka ieu patempatan teh
malah ini kabari teu pamit. Tindakan anu dilakukeun ku anjeun beut teu nyatria geuningan. Jarakamba ngaret kaliman baru bari tos carita. Baru iya si Jaka Sinangling teh anu kungsi doblekeun ku didinya teh ya. Jadi maksudna ieu si Jaka Sinangling teh hayang pangijeng Den Sugarba dulungan urang kitu. Liman baru si Arit Sakti niteup seukeut ka Jaka Sinangling terus nyarita. Jadi maksud si lain datang ka dieu teh hayang pangijeng dulungan dewek Den Sugarba, si lain teu bisa gampang itu wae euy, mangihat dulungan dewek. Sageunahna asa teh Jaka Sinangling. Sabab sameme bisa pangijeng Den Sugarba, si lain kudu nyumponan heula kana syarat kadeuleu sia. Coba jelaskeun. Naon syarat anu kudu disumpunan ku kuring teh? Syaratna jelaskeun ka dewek. Didinya justru ku dewek dijelaskeun. Sugarba pangalitiangan ku kuring sabab geus sianat ka Mbah Badakarang anu jadi guruna. Malah initna teu pamit bari mawa mustika Karang Kencana. Oh gitu, dagikeun heula. Kuring sarua muridna Mbah Badakarang. Dibere pancen ku anu jadi guru pikeun ngarebut deui eta mustika. Tindakan dilakukeun ku dulungan taya bedana jeung bangsat sabab geus maling eta mustika. Jarakamba jeung Liman baru si Arit Sakti langsung kahudang amarahna ngadenge caitaan Jaka Sinangling anu nyebutkeun Sugarba dulunganana sarua jeung bangsat. Liman baru si Arit Sakti mureleng ka Jaka Sinangling betus nyarita. Jadi maksud si lain cari karebut de mustika Karang Kancana di dulungan dewek kitu. Si lain wa bisa ngarebut eta mustika Jaka Sinangling. Prok. Sabab dulungan dewek Den Sugarba jago ngora pilih tadi le. Geus jelas si lain tandinganana dulungan dewek sia. Kabila-bila teuing sia. Mending balik deui we, teu kudu maksakeun maneh hayang ngarebut eta mustika sagarupa. Jarakamba milu nyambungan kana caitan Liman baru si Arit Sakti. Benar si lain tandingan Den Sugarba sia. Jadi si lain mun masih keneh lebar ku nyawa leuwih hade bebeja ka Mbah Badakarang teu kapanggih kitu. Teu kapanggih jeung jelemana oge. Ku cara kitu si lain moal ngalaman balik ngaran alacan tarung ngalawanan dulungan dewek heula. Jaka Sinangling ngabagikeun panentipna ka Jarakamba jeung Liman barus bari nyarita deui. Kuring moal wakarek mulang mun tacan hasil ngarebut eta mustika. Mun andika duaan rek ngabela anu jadi dunungan eta sarua jeung ngabela bangsat. Liman baru si Arit Sakti beuki kahudang amarahna dina sikep anu sombong terus carita. Jaka Sinangling, urang ajar sia. Si lain geus nyebutkeun bangsat 2 kali ka dulungan dewek sia. Si lain kudu ngarti sia. Kegampang kitu wae si lain bisa mangihan dulungan dewek. Lamun can mampu ngarubuhkeun dewek tah. Aing dia pernah gugulu kabah jiji aing disoreang. Sameme talung ngalawanan Den Sugarba dulungan dewek. Talung heula jeung dewek. Talung heula jeung dewek Jaka Sinangling. Dinu lega talungna sia. Jorelat. Liman barus ngajorelat menuju ka tempat anu lega. Jaka Sinangling ngajorelat nuturkeun 2 cirim adu hareupan, 2 tetepan bantrok,
Liman baru si Arif Sakti ngawangun pasangan nutup seket kalau dilawan bayi nyalita. Bukti ke kemampuan si lain ya kasih langling. Wani ngahina kadulungan dewek sia kurang ajar. Makanya nyebut bangsa segala rupa. Mangka si lain bakal narima kana akibatnya deuleuh. Kuring nyarita anu sabenerna Liman Barus. Jadi mun Andika ayeuna rek lakukeun tindakan ka diri kuring, tang we kuring bakal sagad diri pikeun nying hareupan karep kayang Andika. Kurang ajar sia. Si lain memang kudu dihajar, dadah sia. Lewat cidung Liman Barus si Arif Sakti maju naraja. Angin sameran panarajang cukup kuat nebak kana badan lawan. Jaka sinang lingin bangan panarajang lawan, harita panarajang lawan dipendung ku sapasang leungeunna. Bantrokan dengan masing-masing anu pada ngandung kekuatan talaga lapisan harita lumangsung. Sokyuk, sakyuk das. Jaligdeug. Liman Barus ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun jaka sinangling saukur ngageser saeutik sukuna ka tukang. Liman Barus si Arif Sakti mancuhkeun di tangtunganana. Srog ngawangun di pasangan dibarengan ku perasaan kaget anu lain dikirna sabab jaya pangpendung lawan nandakeun talaga lapisan lawan teu bisa dianggap enteng. Bari musyrikeun paneuteup ka lawan, Liman Barus terus nyalita. Panarajang dewek cacandi nyakeun jaka sinangling. Eta mah karek pamanasan mukul euy. Ayeuna geus waktuna dewek bakal ngarubuhkeun si lain sia. Roboh sia jaka sinangling. Lewat cidung Liman Barus si Arif Sakti maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna Liman Barus leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Tapi jaka silangling anu ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang bangun anu geus bisa maca kana tata gerak jeung sasaran panarajang anu dilawan. Pikeun anu kadua kalina panajang lawan dibendung liku jaka sinangling. Sokyuksan. Samemeh nu dilawan kadorong mundur ka tukang, gese waktu sababaraha detik kisah geus ngabendung panarajang lawan, harita jaka sinangling ngasupkeun panarajang peureub leungeun ka tuhna ngakedor kana dada lawan. Sat hiuk cebrot deh. Wah, jalan aing kabeunangan aing. Aduh, goblok. Alah. Liman Barus si Arif Sakti ngagero nahan ka nyeri bari ngadaligdeug munurah sababa rentah ka tukang. Tapi gancang mancukeun di tangtunganana bari sumengil nahan ka nyeri. Ningali kana kajadian anu mangsung harita Jarakamba ngomong sorangan. Wah, emosi lah si jaka sinangling memang hebat. Aing kudu siap-siap pikeun maju ngabantu ieu mah yeuh. Di mana si Barus kadeseh aing kudu maju ngabantu. Tapi si Barus can ngagunakeun senjata aritna. Sanu nyaho sanggeus ngagunakeun senjatana. Si jaka sinangling anu bakal kawalahan. Jarakamba tatan-tatan pikeun maju ngabantu mun Liman Barus si Arif Sakti kadeseh ku anu jadi lawan. Liman Barus si Arif Sakti jadi ngarti anu dilawan mibana kakuatan ilmu silat anu hebat. Pikeun bisa sagancang ngarubuhkeun nu lawan jelas kudu ngagunakeun senjata aritna. Kitu pamikirna Liman Barus dina waktu harita. Jaka sinangling bari mahatikeun lawan harita nyarita. Kumaha Liman? Masih kendek diteruskeun ieu talung teh? Atawa dicukupkeun nepikeun ka dieu heula?
Satosna kuring dipanggihkeun deui jeung Sugar Bandungan Andika. Liman Barus si Ari Sakti nyabut senjata aritna anu diselapkeun dina cangkeng belah kenca. Seret. Arit teh ukuranna leuwih gede tibatan arit biasa. Gugurilapan matak serab anu ningali. Liman Barus netepsekeun ka Jaka Sinangling betus nyarita. Tarung tacan anggeus Jaka Sinangling sia. Kangaranan dewek geus ngagunakeun ieu arit senjata andalan dewek. Bisa dipastikeun si laing bakal kawalahan deui sia. Senjata dewek geus loba ngakan korban deui sia. Ayeuna gilan si laing anu bakal jadi korban Jaka Sinangling. Ya, mudah-mudahan eta caitan Andika teh jadi kenyataan Liman Barus. Jadi jeung henteu kuring jadi korban ya tinggal gumantung ka Andika we. Mampu jeung henteu ngagunakeun eta arit. Cadah, kurang ajar. Si lain nganggap enteng ka dewek sia kakak jeung ceurikeun kurang ajar. Dina ngagunakeun di arit senjata dan dewek montong kaduhung si lain. Mun sakedeung deui bohong si lain bakal sapat deui sia ku sabetan senjata dewek. Tada sia. Lewat cedung Liman Barus si Arit Sakti maju narajang bari metakeun senjata aritna. Angin samaran senjata nebak kuat kana badan lawan. Malah anu rada kaget ke Jaka Sinangling mah senjata arit lawan nebarkeun bau bangke anu mabak ka ameku anu dilawan. Mun segala Jaka Sinangling anu dilawanna tang tuwe mah bisa ngagunakeun kemampuan ilmu silat anu sakumaha mistina. Sabab mabakna bau bangke anu marengan kana sabetan eta senjata arit bakal ngaganggu mangaruhan kan dilawan. Pikeun ngimbangan panarajang nu dilawan. Harita Jaka Sinangling ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badanna. Kirimna jujurlatan di antara sabetan senjata anu dilawan. Runtuyan panajang Liman Barus anu garang taya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab kecepatan gerak Jaka Sinangling lebih cepat batan panarajang nu jadi lawan. Salian eta Jaka Sinangling teu kapangaruhan ku angin sameran panarajang senjata lawan anu nebarkeun bau bangke anu mabak ka ameuna. Liman Barus Arit Sakti beuki penasaran. Harita terus ngarangsa ku panarajangna. Tapi jirim Jaka Sinangling anu jujurelatan teu beda ti kalangkang teu mampu diimbangan kecepatanana ku anu dilawan. Waktu panarajang lawan kecepatanana geus ngenoran. Saca kakuatan panarajangna geus ngurangan. Harita Jaka Sinangling ngalakukeun panarajang balesan. Kecepatan gerak panarajangna geus bisa diimbangan ku anu dilawan. Panarajang Jaka Sinangling marupa sodokan kana hulu angan lawan, jelaset sodok angan deuh ngeug deuh. Anjing seua goblok, anak kurang ajar. Untung sekana kajut anjing, anak goblok, anak seueur anjing. Liman Barus si Arit Sakti ngagerunahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang. Leungeun kencana nyepengan beuteungna. Hayungkung jalik deug raneg. Liman Barus ngeureunkeun sukuna anu ngadalig deug terus mancukeun tangtunganana. Jaka Sinangling bari merhatikeun diri lawan terus nyarita. Senjata arit Andika memang hebat Liman Barus. Sabab bisa nebarkeun bau bangke anu mabak euy. Mangsa ka ameu lawan jadi ngaganggu jeung mangaruhan euy. Tapi ari panarajang teu beunang kana sasaran mah
sakumaha hebatan senjata tetep aya hartina atuh Liman. Liman Barus ngatureng hapan napasna bari ngahegak. Ningali sikap jeung ngadenge caitan Jaka Sinangling beuki tambah pecah we amarahna eta si Liman teh. Si laing mantong waka boga anggapan geus ngarasa unggul saja Jaka Sinangling. Dewek cacan masa eleh jajaten deuleu sia. Aduh. Nah, bujur teh. Dewek masih kena sanggup pikeunuskeun ieu tarung deuleu sia. Deukeun gangling goh-goy kitu eta bujur teh. Baik ulang aja sabujur-bujur aing sa teh. Nyasor atuh maju dina rajang ari masih sanggup keneh mah. Sok maju Liman Barus. Sedalalas rasakeun sia. Hayya! Sorewat cung Liman Barus maju dina rajang ngagunakeun kakuatan talaga lapisan anu meh sapinuhna marengan kana sabetan senjata aritna. Tapi seperti tadi diwe kecepatan gerakan Jaka Sinangling mangsa nyingkahan sabetan senjata lawan teu mampu diimbangan ku Liman Barus. Sokyuk duelat pros. Abukyuk duelat pros. Runtuyan panajang Liman Barus masih tetap kaya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Runtuyan panajang Liman Barus si Arit Sakti daya anu kena kana sasaran anggota badan lawan. Cirim Jaka Sinangling anu jojoelatan teu mampu diimbangan ku Liman Barus. Dina hiji kasempatan anu hade harita Jaka Sinangling ngasupkeun di panarajangna ka anu dilawan. Kacepetan gerak panarajang Jaka Sinangling geus teu bisa disingkahan ku Liman Barus. Panarajang leungeun katuhu Jaka Sinangling ngahantem kana lawan. Jelasan yuk cebrol. Ladai bedang aing. Liman Barus ngagerunahan ka nyeri bari ngabangkiung menulis sababalengkah ka tukang. Tapi daya tahan badan Liman Barus cukup hebat oge. Harta masih bisa ngejaga kaseimbangan badana. Bangkiung. Jaligleug. Raneg. Liman Barus ngereunkeun sukuna anu ngadaligleug terus mancukeun di tangtunganana. Cara kamba ningali kana eta kayaan langsung harita ngacoelat maju ngabantu. Cara kamba nangtung digireun Liman Barus bari mesat bedogna. Da puguh senjata pedang cagak dua geus potong. Jadi dua bagian waktu keur tarung ngayunan Jaka Sinangling teh. Cara kamba ngaret ka Liman Barus bari ngomong lalaunan. Urang kudu maju bebarengan. Ngahulup si Jaka Sinangling ieu mah Kang Barus. Asapira aku dihulup kuduaan mah si Jaka Sinangling teu bisa diungkulan. Kalau aku mau ge si Jaka Sinangling kudu binasakeun Kang Barus. Bener kitu Kang euy. Alah, panajang dewek cacan anu kena sasaran Tapi kangaranan hulup kuduaan masih gana si Jaka Sinangling tah si adoh tang bakal kawalahan. Ningali Jara Kamba datang pikeun ngabantu. Harita Jaka Sinangling bisa ngarti. Dina eta tarung derina kudu ngayunan dua urang lawan sakaligus. Jara Kamba museukeun panitipna ka Jaka Sinangling bantus nyarita. Hei, Jaka Sinangling, tarung anu lumangsung tacan kasadeureut. Dewek bakal maju ngabantu satana rajang babarengan jeung si Liman Barus. Bisa dipastikan si laing bakal kawalahan. Kudu tarung ngayunan dua urang lawan deuleu. Kawalahan jeung henteu kulit dihulup ku adi kaduaan. Ulah waka dipastikeun Jara Kamba. Malah mun bener caitan Andika bisa jadi kenyataan, keur kuring teu madak jadi masalah. Sabab kangaranan talung mah antara menang jeung eleh. Liman Barus si Ali Sakti mun jadi ka Jaka Sinangling baitus nyarita.
si lain montong pura-pura tenang sia goblok ka Sinangling si lain montong kacohong mun sakedeung deui budak badeu sebeuteung si lain sia kabeunangan ku senjata alit dewek deui sia saterusna si lain ngababatan di bugang sia kurang ajar sia sikaduh heueuh tenang-tenang rasakeun sia Yolela culung liman barus anu miheulaan majuna lajang dituturkeun ku Jalakamba anu milu marengan kana panalajang Raja Kasinangling jadi ngayonan dua urang lawan sakaligus ngarti kana kayaan dua urang lawana anu hayang ngabinasakeun ka dirina harita Jaka Sinangling leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerakna dirim Jaka Sinangling jujur latang diri upama kalangkang di antara sabetan dua senjata lawan anu ngarah kana anggota badana datang panajangna liman barus bos disusul ku panarajang Jalakamba bos sabetan senjata dua urang lawana taya anu bisa kena kana sasaran sabab setiap panajang lawan datang Jaka Sinangling ngajoyat pindah tempat harita Jaka Sinangling mantunya tangtunganana di tempat anu kosong liman barus jeung Jalakamba beki panasaran duanana pada ngawangun di pasangan lantaran